Assalamualaikum baraya, patepang deui sareng abdi Mila Windy Astri. Tah ieu salaresna mah jalan-jalan anu tidak direncanakan teh geuningan. Kumarugi bingung janten kita teh berangkat weh ka tempat foto studio anu aya di Garut. Tah baraya terang teu ieu di mana? Yaps, bener pisan baraya. Tah ieu nyaeta tempat foto studio namina Foto Hoki. Terletak di Garut, pokokna mah gigireun Yogya. Yogya Jogja sih. Pokokna mah eta we lah nya. Tos tanpa banyak bicara, hayu ayeuna mah urang gaskeun. Kumargi tos dipanggil, kita berangkat wae ka ruangan luhur. Kumargi tempatna aya di luhur baraya. Tah, ieu tempatna teh. Salah ketang. Ieu mah di luar nanya baraya. Ya tempat foto nama ku abdi teu di review sih, soalna kan karurusuh gitu geuningannya. Tapi pokokna mah lengkep weh. Aya foto studio, foto box, jeung sajabina. Meni pabaliut kieu sih nyebatkeun huruf F jeung P teh. Pokokna mah eta we lah nya, sami-sami keneh bae. Oke lanjut, pokokna mah tanpa banyak bicara deui, kita ngeureuy deui lah perjalanan teh. Duka ka mana ye cenah cariosna mah. Tapi kita teh merasa lapar. Jadi ya udah jajan we ke tempat bakso anu terkenal se-Indonesia. Saalun-alun maksadna. Sip, hayu atuh lanjut deui jalan-jalan ya ka alun-alun. Aku margi atas di amunisi. Tinggal we rarayana ge ceria kitu. Teka raos waktos teh bade sonten deui baraya. Nya udah we kita putuskan bade uih. Tapi sateuacan uih abdi mah hoyong jajan heula ieu. Yuk cus kita pulang. Dugi ka dieu heula nya baraya jalan-jalanna. Tah upami baraya bade ka Garut, tong hilap ajakan abdi. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.